Bupati geus embung baueun bau keur sehat bae embung dibere duit kuno kos kitu teh bau teh duit teh coba ge ieu mah lain lalagaan mamang mah teu pernah nguji duit dibere ku bupati 5 juta sok sabaraha kali diberena ngomong atuh sia ieu nang dagang atawa nang jujualan ieu meunang ti bupati atau ti pamarentah teudeun di dieu nang dagang nang jujualan rada jauh satahun buka nu ieu mah pangaruh tah menang jujualan jeung nang dagang ambeuna biasa bae coba nang ti bangsa pamarentah ambeun bau eta itu tilok ngahajakeun sih tilok dibere ongkoh meureun deui atau dipake bae terus sekep bau ji atuh kula bawa asup ka kamar teh kan ieu bau amat aya naon terus bae puyeng bau ka kamar teh puyeng aya naon isi di kamar semprot ku kula mah pakai spray waduh malah masuk inget kita teh nusuk di belum teh buhur seungit paling 2-3 pel leungit ke bau deui dipel isi bau amat kamar aya naon terus bae hate teh jipan bau amat sih di lamari dikieukeun ja eueuh nu bau pas ka dijan oh ieu bau aya naon ye ari duit ti pamarentah ya tuh masya Allah juga geran bae dibalikin ke motor kos gitulah tah duit jadi bisa ngomong teh geus pernah ngalaman bau tah mas mantap kaju teu hayang ge mantap kalau pas sompral gitu hayang mah teu hayang lain lalagaan teu hayang ieu nu mantak diomongkeun supaya kadengeun ku pamarentah ulah mere aing teu hayang jasa sebab bau coba ge lamun urang ambe bau delan sia nyaho ka delan atuh nyaho aja beuki delan ka bege teu nyaho kumaha mun kitu mah strawberry teu nyaho pantes tarasi mah teu nyaho bohong tarasi kurang mah ngomong alal hak lillahi ta'ala tengah aja eta duit disimpen bae pernah dibere disimpen kos gitulah terjadi lain ngahinakeun lain Allah mere kos kitu bau bae eta masa kitu ge alanyar pan duit ai meunang nu kos kitu umpal lagur alanyar bau masyaallah da mentek teu hayang embung bae datang ka kuarina embung tah keuna kadengeun embung henteu anti pamerintahan teh naon nya pamarentah teh dulur urang tatangga urang butuh nyin KTP butuh pengurusan SPP teh jeung kudu urang ge kudu ngadukung kudu atuh lamun pamarentah negara urang teh kumaha ngan gula embung dibere bau eta duit masyaallah barang dikaluarkeun henteu kamar jahe weuy atuh seger masyaallah komo pamajikan asup atuh bersinar-sinar tuh Gusti Allah tabadak lamun can pernah moal bisa ngomong mun can pernah jadi eta bet sabodo tak kos gitulah kajadianana masya Allah antak lillahi ta'ala sababaraha urang nu make tim sukses mere kakula dikeun deui teh kudu dicaritakeun jelema embung bikeun kagetun nya bikeun naon pernah terjadi bau atuh jang naon teh kudu dicaritakeun jelema nu ditamikeun lain saurang tim sukses bikin teu hayang ka ditu geuning dampikeun ka kedatang ka kuari teu pernah datang ka haji jadi kula mun teu bendu ieu ka jelema henteu sama teu datang nyana isina atuh lain nyana bae nu isin mah tetangga ge loba nu isin teu masalah tah mah geus loba ngeun embung bau entek lamun aya kiai haju jadi tim sukses Golkar gitu teh melengek
lain melengak ai bau mah teh geus bugu kan melengak jihad dadahe kana bager bae dukung mah tahu lillahi taala satahun da duit teh satahun ya bae moal dipake lah bae bau ya Allah ngaji enceder geus ka bau-bau Padak lamun urang ngadenge urayan kitu Syekh Abdul Qadir urayan Junaidil Baghdadi Imam Junaidil Baghdadi Sasyiri Sikti Ma'rufil Ghori parantes nyana nu langsung neuleuh hakikat kula bae sataun dibere bau ku Allah bari jadi embung bae sakapeung waktu aya hiji camat mereka kula pernah teu ditarima ku kula aya nu teu pernah lantaran abrut-abrutan jasa teh aya nu saja nu ditarima kene ieu keur carita salah sahiji camat teu ditarima jangan lantaran mabok camatna sina nyaho kula judi aya camat lain aya buktikeun ku ari jangan moal dibejakeun ka rahasia sebab bareng jeung kula kitu da Pak dere munggung teh hiji mangsa datang deui ka imah bae Jumat merekna teu sasalaman teu mah dihandap balik oh ieu pamerengan ieu teu deui ku kula kobal diatepkeun bae teu dipake-pake bau deui bae cak mamang teh kadiekeun coba nu bau siapa di bau-bau ke terus bae hogo kos gitulah Masya Allah karim masalah dekuku mah salametkeun diri urang ulah pake abrut-abrutan ulah kabita kudu kos kitu tah lantaran meureun mun urang dibere neuleuh mah ku Gusti Allah gila sarua bae ngan urang mah dongeng-dongeng para wali bae kos kitu antieun saju guru-guru urang kamari alal haq abuya cidahu lamun dibere ditarima disimpen di juru geus aya sakarung duit di pemerintah sakarung Abah Ucu almarhum caringin nu mentak mabruk ge ilmu na emang kumaha gitu teu nya nama di luhur kakarinya di luhur panjenengan mah boga nyeun karang-karangna lain jadi tempat sarena teh kolambu kalau kolambu yes teh di kuku mah almarhum abah di dieu sok ditendeun bae dilaci tah kos kitu duit eta beureunanan ai ditarima-tarima aja besipit dengan dibere embung beureun ku Allah ai urang kudu daftar proposal ih keur carita di guru urang guru abdi di Wetan sami bae komo mama Bakri batam geus terkenal jasa guru urang kabehan kemudian atuh sakarang-karangna mama Gentur manggeus pohara jasa mama Satibi eta guru nu Cikaida atuh komo nu bara heula nu bara heula mah pamarentah lagi masih kene encan terlalu zalim geus embungeun kunaon kiai ku hari antri teu salat asar acan antri pembagian teh sabaraha dia pun sabaraha ente antri mah nya mah dibere langsung doang teh mah ayo nanyakeun antri we haju sedih hati teh haju sedih ya Allah ya Karim kudu boga tekad kajeun teu dahar aing daripada antri kitu ja ilmu geus aya mantak tahu teh boga tekad kos kitu aing mah kajeun teuing teu dahar daripada antri na amat Masya Allah ku dibere langsung ge eta teh bau atuh kumaha antri teh otak diteudeun di mana sih kiai eta kiai Masya Allah aing mah ka kiai doang kalain kiai mah sabodoh lah kalain kiai mah emang geus kadinya mauduna tuh mah
Eta bakir carita di bere bahu kita duit ya Allah ya Rabbi Gusti Allah. Gitulah ulama-ulama salafus sholihin numantak urang dina kitab dititah nuturkeun ulama salafus sholihin lain sorbana lain bajuna lain udeng-udengna nu kituna ge tuturkeun di zahirna cangkangna ngaranna nu jelas teh batinna ulah make udeng-udeng pake neangan duit di pemerintah ulah make jubah haju gaok kada duit di pemerintah mah keun hayu bae langsungkeun jang pembangunan kantor jalan fakir miskin kajen geus tah ka ditu kiai mah ulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilahiki ku fasal sawiji jarahat dadgalan atuan yasiwong Robian ing kabir kang bangsa harobi au murtadan atawa ingong kang murtad au abdan nafsihi atawa ing hamba dirini si wong aslama maka manjing Islam yang mazkur min harabi lan murtad wa atakolan merdeka ya abdi summa mata karimati ya mazkur bil jurhi kalawan tatu fala dhaman maka orangana katumpuhan iku maujud wakilalan dan ucapakan apa lapat tajibu diatun wajib apa diat walau romahumalam namun ngabalang ya si wong ingkarone harobi lan murtad aslama maka manjing Islam ya karone harobi atau mazkur min harobi lan murtad wa takolan merdeka ya abid lagi soso maka ora kisos iku wajib wal madhabu lan wadai madhab ujubu diati muslimin iku wajib diati wong kang muslim mukhafafatan ala laki-laki legang dan enteng kening adase asobah sedajan orang neraskeun pangaosan urang kirim Fatihah heula kanu parantos diparayun hiji almarhumah Hayati binti Sailat Pakulonan Barat almarhum Muhammad Zain bin Tosim Pakulonan kemudian almarhumah Sarminah binti Asyi wafat Jumat Haji Abdul Manaf bin Haji Kohar Hajah Hayati binti Ki Ali Musa bin Haji Naheran Panongan Haji Sayuti bin Haji Yahya Madhari bin Muslim bin Haji Bugal Amin Aman bin Hajah Pasir Bolang 3 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal kedua harun
bin Haji Habib Jaroni bin Haji Yusuf Haji Acin, almarhum Suhaib bin Hajan Cisoka, kemudian almarhum Abdul Malik bin Haji Nansi bintina nuju dirawat Fatihah Hairul Muhtar Las Marejo Ngawi Jawa Timur, kemudian Haji Mansuri bin Haji Banyumas Jateng Sultan Brebes Jateng, lahir keluarga besar tokoh Mas Tabren. Luku urang disebatkeun namina tadi nu teu damang mudah-mudahan dianggalkeun damang kasihan kasabaraha nu teu damang naoge keluargana nu pupus mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih keneh ngabahas tentang kisos panjang keneh lalakon. Jadi caritakeun masalah diat-diatna. Jadi caritakeun ketentuan-ketentuanana. Bari sanajan teu berlaku ge ieu hukum Al-Qur'an di negeri urang, tapi alhamdulillah urang dina saah ieu nganyahokeun kana hukum nu aya dina Al-Qur'an. Mudah-mudahan ku urang berangkat nganyahokeunana ieu yakni ngaji di hampura sakabeh dosa, diringankeun ku Gusti Allah beban-beban urang hingga urang ku kasadaran urang dibere husnul khotimah di akhirat, bener-bener urang dibere rahmat Allah Subhanahu wa taala, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Hese urang ieu mun nyaritakeun hukum di negara urang patali jeung Quran lain eueuh nulik siap, cuman merasa teu kuat karena teu berbarengan, teu bersama-sama. Bab urang mah guari diteken ku tangkorak, Amerika make tangkorak cenah eta. Itu mau tidak mah politik diputerkeun ku manehanana, ekonomi manggeus puguh, kuari budaya-budaya terus dijajah. Lepas tina penjajahan Belanda asup kuari penjajahan Nasrani Yahudi, berbentuk birokrasi, politik, ekonomi. Geus kuari pamarentah teh kadeleuna bae sungut urang Indonesia. Kiai-kiai nu di luhur nu teu berdaya teh kadeleuna mah sungut Indonesia, padahal eta teh sungut bule, corong bule. Lamun kiai geus teu ngobarkeun Al-Qur'an, ngobarkeun hukum-hukum batur,
berarti eta kiai geus lain jati diri kiai. Itu keneh atuh pejabat-pejabat kadeleuna bae make burung Garuda Indonesia. Padahal mah diganti teteh sungut bule-bule. Lamun di parlemen jadi sungut bule atau di gubernuran geus sarua bule-bule di kabupaten gitu kan KRT RT bule atuh atuh ge ngahiji beungkeutana di akhirat jeung si bule gitu. Aduh salametkeun diri urang mumpung aya keneh waktu teu bisa urang nabrak lantaran teu kahontal urang bae nyalametkeun diri taqarrub tadarrub ka Gusti Allah. Gusti abdi sanes teu hoyong make Al-Qur'an seutuhna di antarana kisos sangat tidak berlaku baik eta had zina, had mabok, had maling, had bunuh diri sama sekali we eueuh saeutik-eutik acan diberlakukeun hukum Al-Qur'an. Abdi sanes teu bade nurut ka Gusti tapi ruang lingkup pamarentahna anu geus takur jeung kitab suci Gusti abdi mah bade unjukan ka Gusti ampura Gusti besi abdi kababawa embung abdi mah embung kababawa tak kudu kitu tengah beuting teh kudu kitu tah mun teu kitu engke dihijikeun jeung bule-bule. Cak Allah dihampura sia ku aing tapi pan sia pernah ngadukung calon bupati kan. Aduh cak kiai sial kaduhung aja ini. Sia teh kurang ngaji ka dieu atuh. Aing tahan teu ka ditu kanu tenang. Ngajina ulah ka dieu teangan kiai nu tenang jang di dunia tapi riweuh di akhirat. Jeung bangsana ka ditu sing hade dukang dukung teh nya mun berbau-bau bangsa beringin-beringin sarua kabeh ge lain Golkar bae memang endek ngamajukeun hukum batur di urang teh serba salah. Ieu mah keur carita Quran teh teu dipake. Ngaju urang ulah teh dukang dukung gitu. Dukung ai dibere duit mah. Kom gede mah. Aju ngacung bae di abdi mah atos cenah. Ya rantai sia ku ai. Pilih dukung jang kalangsungan bangsa jeung negara. Tapi ulah main sugak sogok teh eta nu kusana ulah daek dibeli diri urang. Aing ieu ku dibeli mah berat. Boa milih ge berat, tanggung jawab di hareupeun Allah. Tak kudu boga pikiran kitu tah. Ngaji teh ongkoh jadi kiai tapi teu robah-robah. Heueuh pan jadi kiai ngaji terus bae tapi teu robah-robah atuh komo nu lain kiai. Tu lain kiai mah pan ka neraka ge pantes ka neraka ai lain kiai mah. Pan ai kiai mah teu pantes ka neraka. Misalna lurah camat ka neraka aduh cek urang pantes. Urang ge ngamanteskeun kananya kanyana. Bupati cenah ka neraka atuh mah jeuhna. Tapi lamun kiai mah kan kadang-kadang ji teh kiai di ka mana eta? Oh, tepat. Makin kolot urang kudu makin kolot atuh ilmu urang.
artina kudu makin apik sebab geus tereh kadi itu sababaraha lengkah di ngaji maca kitab mah cek Imam Ghazali nih cek ulah babari horeng ngahartikeun ku hate nu hese teh haju makin urang ngaji makin leuleus makin bersinar hate tambah tentrem tambah waro tambah tawakal tambah ngeunaheun salat ka Allah kitu beuki ka ditu teh lain beuki abrut-abrutan begitu Kiai tenar teh terkenal di mana-mana diambeun ku bupati dijadikeun kesempatan eta Kiai ku bok-brok ilmu teh dipake neangan jang meliban jang meuli naon deui sen oli hina amat teh ilmu mah pake meuli ridho Allah subhanahu cenah urang bakal susah tuh bun kos kita kajin moal kebel di dunia mah cenah pemajikan ceurik neangan deui nu teu ceurik bentak naon sih eleh ku pemajikan deuk ka Allah eleh ku pemajikan urang deuk tawakal padahan ngaji tentrem pemajikan noelan titah usaha mah nya eleh ku pemajikan keyakinan urang teu mah kiai ondo teu mah bos ondo sama kiai posisi. Iya, jadi makin kaji lain jauh na ngaji, lain deket na ngaji. Sadajan ke Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah. Nu dimaksud nama iya orang leuleus hate ngaji. Tangan, jang supaya leuleus hate. Antak Kangjeng Nabi mah. Supaya leuleus hate teh nasihat teh lain bae ku jelema kafa bil mauti wa'izo nu paeh sing jadi nasihat ka urang hiji mangsa deui mah Kangjeng Nabi nyarita jadikeun nasihat eta hewan Kangjeng Nabi nyarita pergantian waktu sing jadikeun nasihat berangka peting ka berat antaran di waktu eta lah urang bakal terjadi kiamat sugro ya mau jadi lain beuki ka dieu beuki abrut-abrutan tah eta ilmu jadi hijab ngaranna ayana urang rada tapak saeutik tina dunia menempuh ridho Allah subhanahu wa ta'ala dirasakeunana ieu kuari kararieu dedengean jeung dedeuleuan makin kaharep makin pohar nuju urang kababawa di nu boga ilmuna atuh anggeus-anggeus ieu mah keur carita koleksi doang ya ilmu kisos mah jadi sanajan teu ditelek-telek ge ngaji na ieu nyantai bari ngarokok bari ngopi di handapeun tangkal Ambon eueuh masalah ieu mah ngaji mah eueuh masalah lantaran memang moal dipake ieu mah sakadar nyaritakeun hukum Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi nu diistinbat ku para mujtahid dibukukeun mudawan ngaranna ku ari ku urang didengekeun dibahas masyaallah urang mah geus hasil ngaistinbat para ulama tinggal ambai, tinggal ngadahar bae, tinggal mengkonsumsi kudu hese-hese. Mentak jasana luar biasa para mujtahid, para ulama tarjih, para mufti. Sebab mun eueuh maranehanana urang deuk ngahartikeun Quran kumaha jadi hartikeun ku Muhammadiyah ku Wahabi nu langsung teu make ulama majakarari turara duta
jeung nyana geja anti-anti ulama ge buktina mah menang ulama deuk ngahartikeun kumaha atuh ngan teu tawadu doang. Tawadu teh asor karena jasa-jasa para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nu mantak ziarah ka Banten, jasa Sultan teh Poharaja babad Banten. Keur carita cacak-cacaknya nah henteu babad Banten teu berjuang di Banten meureun urang masih kadeh nyekelan ilmu rawayan. Cimplong meureun loba keneh di urang sakieu geus aya sultan dakwah main cimplong terus bae. Sakieu geus sultan geus dakwah atuh jaga pleh maremi ja terus bae. Sakieu jiga sultan dakwah ka urang mabok jeung zina jat terus bae. Dedengan urang geus ambalayah ku ari nu kararitu teh nya insyaallah beresan diri urang masing-masing. Sebab nu bekal menghadap ka Gusti urang sorangan nu bakal ditanya diintrospeksi urang kabehan. Kurang gerak hisab awak kurang hasibu qabla an tuhasabu. Salat aing tibalik datang ka ayeuna komplit apa henteu. Sanggeusna komplit bener syarat jeung rukuna apa henteu. Sanggeusna bener syarat jeung rukuna babacaanana bener tah henteu. Sanggeusna bener atawa henteu babacaanna khusyuk atawa henteu. Terus makin hari hitung ku urang perbaiki salat urang. Hari ieu mah ya bangsa pertanahan teu meunang tinggalun diperbaiki bener-bener. Urusan perdagangan diperbaiki henteu jore bagus tapi kunaon nu bakal urang menghadap langsung ka Gusti teu pati diperbaiki. Salat-salat urang, zakat-zakat urang, sakedeung deui urang puasa, ieu puasa urang tingkatkeun. Tina puasa-puasa tahun-tahun nu geus kaliwat. Tahun nu kaliwat puasa aing menghabiskan bonteng suri 150. Nah, turun ku ari geus. Turun 100 jadi dikurangan 50. Meulina mah tetep 200 nu 100 jual. Aduh. Ya gitu introspeksi ayo makin hari makin bagus urang. Eta pepelakan amal urang kitu teh boro-boro ku Allah, ku urang ge karasa ieu. Ku tatangga urang ge karasa, ku pamajikan urang ge ku keluarga bakal kanyahoan. Engke ge ngomongna lain deui. Rada beda ka haji tau dieu mah. Ya biasana mah lain kitu puasana. Wari mah ngadekluk besokna di mushola balik-balik maghrib. Barang ditanyakeun teh orang morongkol. Tapi deres sakitu ge deres. Kalau jadi pemajikan ge beda. Ngomongna rada aya perbedaan. Kunaon emang biasana mah abul-abulutan bulan puasa teh aja ngomong tapi di tahun ieu mah ja bagus ka haji teh loka mana. Bejana bea Quran 5 teh genep cenah. Tah iyalah coba motivasi diri urang, dorong diri urang. Naon nu bakal ngajadikeun motivasi ka diri urang bolak-balik geurang bolak-balik. Artina nu jadi motivasi teh nu jadi ngadorong model kieu aya jelema jawara gagah jasa. Sanggeusna gagah pohara kagagahanana deuk batabraka. Ka rumah sakit urut eta hatena luar biasa leuleuh
geus jasa aing nganterkeun bae ai Jumat ka masjid di heula padahal mah tulok salat tadi tulok salat kai kiai aing ngajak atuh sakiana ieu silaturahmi leuleus kan hate teh ngomong di harapan kiai aduh kamari mah kula ambalaya hirup kuari malah dek tobat moal deui besi kaburu pae tuh kan bagus kan hebat kan make tungkeun nya leumpang ge doakeun cenah kiai lah geus moal deui cenah kula ieu bo Jumat ge ti heula bae ngaji ge pohara diu barang sehat deui boro-boro kayak makiai amprok ya di jalan kayak makiai malengos eta kos gitu ta jadi berarti eta bagusan keur gering apa bagusan keur sehat orang doakeun lu udah benar gering terus eta motivasi gering hebat nu ngadorong kana ibadah jelema kerja di pejabat wah ambuala ya hirupna di mana hotel di mana aya di mana naik klub di mana aya awewe geus dibawa lantaran duit tinggal ngarawuan bae menang nyokot di tukang dangder tukang toge menang nyokot di tukang oncom tempe teu nyahoan dirau kunyana geus dipake hiburan kuari diberi gering atawa ditangkap ku polisi atawa ngeusan jadi pejabat jadi DPR emang kiai begitu pakai koko sedai bagus loh masalah aja kiai na ulah embung biasa bae emang kiai mah asal geus turun-runtuk ka kiai emang kitu tiba heula ente boga masalah mah tilok datang ka kiai emang gitu jadi ulah kieu sia ai geus kieu ka aing ai kamari henteu ulah gitu atuh bengkel juga na bengkel mana aya mobil bagus ka bengkel atuh malah aya geus dorong tak datang ka kiai mah ieu bangsa tahun kolot onder dina kudu diganti Waalaikumsalam. Dari mana? Aduh, saya dari Jakarta. Kenapa? Sakit saya Pak. Oh, udah lama ya, ada sebulan malah. Tadinya kerja apa saya pejabat, tadinya pakai terus sekarang mau udah pensiun. Tuh. Dulu dia apa? Cerita geus jana kerja di pejabat mau pohara jasa anu oh iya berarti bayawakna ya nu sok dicaritakeun dina koran teh ieu horeng bayawakna ye cek hate bae ulah oh ini bayawaknya ya gitu ngegel kayaknya ini ada apa doain aja bagi takut saya keburu mati bagus kan terus jangan ngomong-ngomong sehingga guys calik alhamdulillah calik ya udah duduk jadi kebelah dia na dongeng leles alhamdulillah balik seminggu deh jana datang bebeja ke kiai anu balik ke seminggu deh datang leles hatena kiai cenah ye pangmikeunkeun ka fakir miskin tuh kan ye jang pasantren jang masjid dipeta-petakeun beres terus pulang ke rumah sakit diokna malah dulur-dulur nage ngejemput cenah kiai supaya ka dieu eta hebat kan leuleus kan
berarti geus pohara jasa tah hatena teh ka Allah deukeut eta kos kitu teh deukeut. Beres balik ke rumah sakit jag-jag waringkas sehat lebih jaga ki alhamdulillah ki berkat doana cenah mantep jasa guys pokoknya doakeun cenah beli mobil anyar nah sia mulai ya meuli geus mobil anyar leng geusnya hokaler kidul tak bagusan keur gering apa bagusan keur sehat bagusan keur gering eta nu dicaritakeun tadi sebenarnya sia ge kitu sabarnya ge kitu sebenarnya akur eta sebenarnya tak gitulah jadi nu mantak jelema muriang teh deukeut ka Allah tah bukti tah kos kitu tapi lamun ahli Allah mah lain deui pan eta mah tataina abrut-abrutan jadi leles dulur-dulur ngalayat hayang dilayat ku kiai ku ustad malah dijemput jaim kaneun ieu sakitu tah jana mangis asa deukeut ai bangsa ahli Allah mah lain begitu deuk dibere muriang geus lah ulah kadarari jelema riweuh tuh bisa aya nu neuk mah tungguan we diarep geus cukup geus kita balik bae geus teu kudu kapanggih cukup geus riweuh lantaran geus teu hayang ngobrol beuki dibere muriang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah beuki terus we embung per detikna embung poho ka Gusti Allah mentak kadang-kadang waktuna teh tertentu jam sekian bae geus kaluar deui nya nambung diganggu nikmatan jeung Allah jeung kobo kapanggih jeung camat geus teu hayang sayang kapanggih jeung lurah jeung bupati geus embung baueun bau keur sehat bae embung dibere duit kuno kos kitu teh bau teh duit teh coba ge ieu mah lain lalagaan mamang mah teu pernah nguji duit dibere ku bupati 5 juta sok sabaraha kali diberena ngomong atuh sia ieu nang dagang atawa nang jujualan ieu meunang ti bupati atau ti pamarentah tenden di dieu nang dagang nang jujualan rada jauh satahun buka nu ieu mah pangaruh tah menang jujualan jeung nang dagang ambeuna biasa bae coba nang ti bangsa pamarentah ambeun bau eta eta mah tilok ngahajakeun sih tilok dibere ongko meureun deui atau dipake bae terus sekep bau atuh kula bawa asup ka kamar teh kan bau amat aya naon terus be puyeng bau ka kamar teh puyeng aya naon isi di kamar semprot ku kula mah ke spray waduh malah masuk inget kita teh nusuk di belum teh buhur seungit paling 2-3 peler ngit ke bau deui dipel isi bau amat kamar aya naon terus bae hate teh jiban bau amat sih di lamari dikieukeun ja eueuh nu bau pas ka dijan oh ieu di bau aya naon ye are duit ti pamarentah ya tuh masya Allah digegeran bae dibelikeun ka motor kos gitulah tah duit jadi bisa ngomong teh geus pernah ngalaman bau tah mas mantap kaju teu hayang ge mantap kalau mas sompral gitu hayang lain lalagaan teu hayang ieu nu mantap diomongkeun supaya kadengeun ku pamarentah ulah mere aing teu hayang jasa sebab bau coba ge lamun urang ambe bau delan sia nyaho ka delan atuh nyaho aja beuki deeran ka bege teu nyaho kumaha mun kitu mah strawberry teu nyaho pantes tarasi mah teu nyaho bohong tarasi bau itu
ngomong alal hak lillahi ta'ala tengah aja eta duit disimpen baik pernah dibere disimpen pernah dibere disimpen kos gitulah terjadi lain ngahinakeun lain Allah mere kos gitu bau bae tah masa kitu ge alanyar pan duit ai meunang nu kos kitu umpal lagur alanyar bau Masya Allah da mentek teu hayang embung bae datang ka kuarina embung tah keuda kadengieun embung henteu anti pamarientahan teu naon nya pamarentah teh dulur urang tatangga urang butuh nyin KTP butuh pengurusan SPP teh jeung kudu urang ge kudu ngadukung kudu atuh lamun pamarentah negara urang teh kumaha ngan gula embung dibere bau eta duit Masya Allah barang dikaluarkeun henteu kamar jahet weuy atuh seger Masya Allah kok mau pemajikan asup atuh bersinar-sinar Duh Gusti Allah badak mun can pernah moal bisa ngomong mun can pernah jadi eta bet sabodo takos gitulah kajadianana Masya Allah antak lillahi ta'ala sababaraha urang nu make tim sukses mere kakula bikin deh teh kudu dicaritakeun jelema embung bikin kagetun nya bikin naon pernah terjadi bau atuh jang naon teh kudu dicaritakeun jelema nu titah mikeun lain saurang tim sukses bikin teu hayang ka ditu geuning dampikeun ka kedatang ka kuari teu pernah datang ka haji jadi kula mun teu bendu ieu ka jelema teh sama teu datang nyana isina teh lain nyana bae nu isina tetangga ge loba nu isina teu masalah tah mah geus loba ngeun embung bau entek lamun aya kiai haju jadi tim sukses Golkar gitu teh melengek lain melengek ai bau mah teh geus bugu ngan melengek jihad dadahe kana bagir mah bagir bae dukung mah tahu lillahi ta'ala sataun da duit teh sataun ya sakeuh bae moal dipake lah bae bau ya Allah ngaji enceder geus ka bau-bau badak lamun urang ngadenge urayan kitu Syekh Abdul Qadir urayan Junaidil Baghdadi Imam Junaidil Baghdadi Sasyiri Sikti Ma'rufil Ghori parantes nya nama nu langsung neuleuh hakikat kula bae sataun dibere bau ku Allah bari jadi embung bae sakapeung waktu aya hiji camat mereka kula pernah teu ditarima ku kula aya nu teu pernah lantaran abrut-abrutan jasa aya nu saja nu ditarima kene ieu keur carita salah sahiji camat teu ditarima jangan lantaran mabok camatna sina nyaho kula judi aya camat lain aya buktikeun ku ari aya ngan moal dibejakeun ka rahasia sebab bareng jeung kula kitu depan dere mung teh hiji mangsa datang deui ka imah bae Jumat merena teu sasalam teu neun dihandap balik oh ieu pamerengan ieu teu neun deui ku kula kobal diatepkeun bae teu dipake-pake bau deui bae cak mamang teh ka dieu keun coba nu bau siapa di bau-bau ge terus bae hogok kos gitulah Masya Allah karim jah masalah dekuku mage salametkeun diri urang ulah pake abrut-abrutan ulah kabita kudu kos kitu tah lantaran meureun mun urang dibere neuleuh mah ku Gusti Allah gila sarua bae ngan urang mah dongeng-dongeng para wali bae kos kitu antieun saju guru-guru urang kamari alal haq abuya cidahu lamun dibere ditarima disimpen di juru aya sakarung duit di pemerintah sakarung
Abah Ucu almarhum caringin nu mentak mabruk ge ilmu na emang kumaha gitu. Teu nama di luhur kakarinya di luhur, panjenengan mah boga nyeun karang-karangna lain jadi tempat sarena teh Kolambu. Kalau Kolambu. Yes. Teh di kuku mah almarhum abah di dieu sok ditendeun bae dilaci. Tah kos kitu. Duit eta beureunanan. Ai ditarima-tarima aja besipit dengan dibere embung beureun ku Allah. Ai urang kudu daftar proposal. Ieu keur carita guru urang. Guru abdi di Wetan sami bae komo Mama Bakri batam geus terkenal jasa guru urang kabehan. Kemudian atuh sakarang-karangna Mama Gentur manggeus pohara jasa Mama Satibi. Eta guru nu Cikaida atuh komo nu bara heula. Nu bara heula mah pamarentah lagi masih kene encan terlalu zalim geus embungeun. Kunaon kiai ku hari antri teu salat asar-asar acan antri pembagian teh sabaraha dia? Pun sabaraha? Henteu antri mah nya mah dibere langsung doang teh mah. Ayo nanyakeun antri we. Haju sedih hati teh haju sedih ya Allah ya Karim. Kudu boga tekad kajeun teu dahar aing daripada antri kitu ja ilmu geus aya. Mantak tahu teh boga tekad kos kita aing mah kajeun teuing teu dahar daripada antri hina amat. Masya Allah ku dibere langsung ge eta teh bau atuh kumaha antri. Teh otak diteudeun di mana sih kiai eta kiai? Masya Allah. Aing mah ka kiai doang kalain kiai mah bodoh lah. Kalain kiai mah emang geus kadinya mauduna teh mah. Tah eta keur carita dibere bahu kita duit. Ya Allah, ya Rabbi. Gusti Allah. Kitulah ulama-ulama salafus sholihin nu mantak urang dina kitab dititah nuturkeun ulama salafus sholihin. Lain sorbana, lain bajuna, lain udeng-udengna. Nu kituna ge tuturkeun deui zahirna. Cangkangna ngaranna nu jelas teh batinna. Ulah make udeng-udeng pake neangan duit di pemerintah. Ulah make jubah haju gaok kada duit di pemerintah. Pemerintah mah keun hayu bae langsungkeun jang pembangunan kantor, jalan. Fakir miskin kajeun geus tah ka ditu kiai mah ulah panutan. Lamun geus teu bersih bensina boh kahijab. Mun teh kaju teu sejuk dedeketan jeung kiai proposal. Kiai-kiai anu ngahajakeun minta ke pemerintah. Lain itah misah urang jeung pemerintah lain, tapi nyana-nyana terus urang-urang. Bageur biasa nyana ja osok minta tulung ka urang doakeun. Malah mah doakeun. Mudah-mudahan bener ngejalankeun roda pemerintah dan ulah kabita cara batu. Jasa ruanya lagi hatena mah yang salam. Atuh sarua ngan ruang lingkupna bae di dinya. Da urang ulah kababawa. Ya, Masya Allah karim. Komo deuk puasa mah ya, deuk puasa. Oh, dikiriman ku bupati teh hiji kabanggaan. Letik jasa teh mah otak kiai malah ngarep-ngarep tahun kamari mah aya koton ieu eueuh nya aing jadi teu kapake sial jasa teu kadeureut naon pan aing kiai. Ya Allah ya Rabbi teh si bupati ku tolol-tolol teh jarekanan bupati di jero ibah sorangan teu kadeuleum meureun aing kunyana sakieu aing tokoh kiai. Ih teh si bupati kunaon kos kitu kabari mah batik aya jeung duitna sabaraha warga. Kudu nama bareng eueuh teh doa ka Gusti alhamdulillah salamet abdi mun aya mah santeun dipake pambeureun ku abdi atawa dibikeun ieu mah salamet Gusti. Sujud syukur tak kudu mah teu aya kiriman ti bupati teh. Ulah bendu ulah naon ieu mah sujud syukur teh salamet.
Jadi ulah motif pendu, lamun motif pendu moal beres satu kali itu jadi penggerak teu beres satu kali itu disebutna makar bisa lain. Damaikeun diri. Jangka Allah bae hungkul abdi Gusti pepegatan jeung makhluk hate. Deuk ka Gusti bae. Geus ulah aya. Ai dikiriman mah tarima bae. Ai dikiriman mah tarima. Oh, biasa. ulah kukubangan mun teu alhamdulillah salamet Gusti. Coba belajar kos itu tak urang ngaji teh geus tahunan belajar kos kitu. Gitu ulah kieu bareng aing ngaji bae bupati ge deukeut ka aing. Alhamdulillah cecek eta teh sidar ngaji beureun sinar bekok kumaha. Siapa salah nyinaran. Kumaha sing ngajina masyaallah karim. Coba usahakeun urang babarengan supaya urang kabehan meunang nur ilahi, sinar ilahi sehingga deket jeung Allah, rasa kadeuleuan Allah, rasa dideuleukeun ku Allah, rasa didengikeun ku Allah. Kitu ke pemerintahan lagi doakeun we tetep mudah-mudahan bisa ibadah ka Gusti Allah sehingga negara urang jadi aman. Ulah kadenge korupsi. Amin ya rabbal alamin. Jadi tenang, hati tentrem, deuk puasa. Tenangkeun ulah haju deuk ngadeukeutan ka Gusti Allah bendu jeung DPR atuh ulah kalakuanana doang jeung kos kituna jelema mah tatangga urang dulur urang kawau urang biasa bae. Urang teh can bisa kos kitu sebab urang mah tasawufna teu boga guru tarekatna ngan zikir doang sehingga timbul fitnah. Ulah timbul fitnah tu ibadah ke Allah menjaga gede nama hati jeung ruh we lah. Cek dina ilmu tarekat Baitullah teh ayat 4. Ngan nu 2 mah ulah ka dicaritakeun nu 2 baheula. Nu 2 ke besi puyeng, nu 2 deui mah besi puyeng. Nu 2 deui mah jero 4. Ka'bah teh 4, Baitullah teh 4. Nu 2 bae heula Baitullah zahir Ka'bah sadunya titah ka Ka'bah. Baitullah adu hiji di maroh Allah, roh ka Allah. Jadi urang pan mun salat mustaqbilal Ka'bah awak Ka'bah, ai roh mah ka Allah. Geus lamun Baitullah mazahir setiap saat urang ka Baitullah saat-saat salat. Ari roh mah ka Allah tuh per detik, per menit, per hari terus bae. Ieu roh urang Baitullahna Ka'bahna Allah roh urang. Tak aya pertanyaan ti Kristen katanya Islam itu bertuhan kepada Allah. Jangan menyembah ke batu-batu. Kok dia nyembah ke Baitullah ke Ka'bah? Mendeget aing. Hadis ya. Kadis kok yang soekeun beungeut sia ku aing ngaji atuh ayeuna mun teu ngaji moal nyaho tah zahir supaya kadeuleu seragam sadunya Baitullah dititah ku Gusti Allah roh maka Allah lamun bisa nu manteke ka Baitullah teu bisa mah urang gering atuh nang karat bae jar roh maka Allah ieu atau di kapal atuh ngareupana bae geus masalah atawa nu teu jaho arah je kemana ieu nya Baitullah teu jaho ijtihad bae sorangan ja nu penting mah roh ka Allah ih atuh kumaha mantep ke kula mah sana sararenep ngadenge kos itu senep aju nu ditanyana teu bisa ngajawab deui ieu basa rua bae nu ditanyana dokter Andes wah sia mun aya di martil poe sia wah amat tuh gak jawab kos kitu bae ge
Teu ngaji, tak dokter Anda ngaji coba. Carita Baitullah sabaraha. Syariat batu hiji bae. Ketika orang mendek norekat dibejat. 2 jangroh ma Allah. Lamun geus naik deui teh lain deui 2 deui moal we pokona. Moal maka dibejakeun teh kudu mayar. Masya Allah, ruadak beki mantep ya ibadah teh beki kali itu beki mantep. Baitullah na di bawah aya, di jero hate aya. Tekeung, teu penting berang di mana betu tekeung. Dukeung sateueuh aing sorangan bae sieun, sieun kadang teu sia aya momonon, bisa aya kamangmang, bisa aya kuntilanak. Ya sieun-sieun amat buku sia jadi kuntilanak. Si baturna si sieun. Sebab aya Baitullohan teh gitu teh menarik orang mun geus carita kadinya. Oh kusakieu ge geus bisa urang tah geus nyaho kieu ye begitu salat teuh horeng awak doang ieu ka Baitullah hate mah ka kabogo aing horeng gitu geus nyaho pantah sakitu sia nu mana kabogo mana Cikupa biasa Sarwiti. Terus bae mantap ke salat atuh ai beungeut mah ka Baitullah awak atuh hate mah ka Sarwiti biasa. Tetepan salat mutolol teh kos kitu. Teu nyaho Baitullah eta ngaranna. Pamean salat urang supaya rapi geus jaho kuari mah oh horeng Ka'bah teh opatkeun bae nu 2 mah encan boga bagian nu 2 bae tah nyaho bae heula. Jadi roh horeng ka Allah. Engke na ge lamun kos kitu bakal ngadenge azan ge lain deui. Urang lamun ngadenge azan mun geus roh ka Allah, lain deui. Lain deui teh coba ge suara azan mantak azan mah teu meunang lalaunan. Ulah mun di lembur aya 2 azan lalaunan ganti. Atuh ganti Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asana asar paeh budak ge. Azan ka situ. Atuh moal kadengen jeung moal tertarik jelema azan teh pan dititana ge gandeng ki Bilal Allahu Akbar Allahu Akbar bersadu aja di Madinah mana artina kumaha Allah nu maha agung Allah nu maha agung lamun keur di sawah berarti Allah nu agung sawah mah teu agung. Mikir kan nyana? Mikir. Nu keur di kantor. Allah nu agung keagunganana ngadamel langit jeung bumi. Sia mah teu agung lantaran dadamelan Allah boga rasa. Ji aing hina ieu. Aing hina ieu. Mulai berangkat nu di imah nu keur ngedeng Allah nu agung sia ulah ngedeng bae. Hudang ngopi. Atau bangkit roh teh lantaran kiblat geus ka Allah. Mulai ditaekeun ku urang deuk puasa ye kiblat urang horeng Allah ngadenge azan teh Allah nu agung mah Allah nu agung mah lain dagang tinggalkeun. Allah nu agung mah nu di sawah tinggalkeun. Allah nu agung nu nyieun langit bumi termasuk siajeung pagawean siapa keur di hareupan keur di kantor Allah nu agung tutup budak tutup nu di imah kitu keneh tutup berangkat roh nanggeus ka Allah Baitullah nanggeus aya di roh oh iya urang ka Allah tuh coba anu azan tadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah kuntuna hiji deui kajian kumaha ge ya nu embat azan geuna kadengeun kudu keur main catur teh main catur minimal kagandengan nyana Allahu Akbar bandeng teh budak azan keur mindah-mindahkeun kuda aing ye sugan teh kudana nyepak nyana tuh kan Masya Allah karim nah embat
anu bagus suarana, nu bagus makhrajna. Geus budaya santri. Siapa santri di mana? Yang di Serang. Di Serangna di mana tuh ya? Sunyatan. Oh, Kori. Iya. Adzan. Ayo. Ayo kan adzan. Sia ulah balik mondok ka Juraradutan kos itu adzan. Pake budak tak kena adzan. Ulah kieu ulah ka sia budak ini aing can pae mah aing bae ladeun. Tahu sia jasa sampai ker diborong ku jana kawe. Mending mun geunaan aki-aki. Tiga bener untuna hiji dicabut habak untuna. Lomba ditita ku Kanjeng Nabi saat embat saat lalaunan atuh lalaunan naon ge hiji Quran embat ai keur eueuh anu nitah mah jeung kudu lillahi ta'ala. Jadi lamun urang boga Baitullah na di hati Allah di non di roh kakar datang ke roh atuh geus ketika ngadenge Allah teh ngerenyet bae hate ji Ka'bah aing tah ngadenge Allah teh Ka'bah aing tah kitu nyantel ieu menghadap ka Baitullah mah awak bah mustaqbilal Ka'bati awak ka Ka'bah roh ka Gusti Allah tak engke aya dina ilmu tarekat mah muraqabah lil Ka'bah. Jadi urang teh sapeting tadi Gusti napa Quran muraqabah diimpleng ku urang Baitullah teh. Kabayang pan geus manu encan ge cipta-cipta bae. Aduh hebat jasa. Datang Gusti Allah sadunya jelema teu miskin teu fakir teu rakyat teu pejabat beuh kabeh ieu menghadap ka Baitullah titah ku Allah waharamat eta Baitullah terus urang ditapak urang aya naonan sih sehingga Allah nitah menghadap Baitullah aya Hajar Aswadan ti sorga supaya urang kasaksian ku Hajar Aswad sebab Hajar Aswad di mana dicium kurang di mana di dadahan kurang nyahueun engke nyana di akhirat bakal ngagupay aya kieu pan sia pernah neuleuh aing pan sia pernah ngadadahan aing pan sia pernah istilam cek bahasa Arab maka aing pernah nyium aya ka dibayang-bayang teh kurang muraqabah ngaranna teng ke meureun lain sakadar sakitu eta Baitullah teh eta teh jang awak sapeting tah urang kos kitu bae tah ka Baitullah tuh aju rohna ji pan ai Ka'bah roh mah lain Baitullah tah mah jang awak Ka'bah maka Gusti ai Gusti teh nu mana teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulubati wan nur summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun terus asma'na terus sifatna terus af'alna urang bakal ngahaneng bagi ke tengah peuting bakal ngahaneng bae panggih ku majikan kak kok ngahaneng bae pikiran sia mah nyun bae oh sugan ku eta paku ta eta yes urang ngadenge Allahu Akbar teh ngerenyet bakalna itu tengah renyeda naon tengah rasa roh teh boga Baitullah boga Ka'bah kuari geus tadi kuasa ta urang oh awak menghadap ka Baitullah roh menghadap ka Allah sedengkeun Allah ba aya di mana-mana iraha bae neuleukeun teu pernah peureum teu pernah nundutan teu pernah sare ngadengikeun teu pernah kahalangan Gusti Allah mah. Kemudian Allah nyahoeun nyahona lain urang geus aya memeh aya geus nyahoeun teu ngarenyet kumaha coba moal daek tah dibere duit ku bupati tah mun geus datang ka dinya mah tah moal daek ji emang kumaha kitu eta mah sok kumaha hehe di lawang bupati ye eta mah teu bagus tingkatkeun maksudna keyakinan urang ka Gusti Allah Subhanahu supaya bersih supaya ngarasa wa qurratu aini fis shalat
Ya Allah, kajembaran mata hate teh aya di jero salat. Eta Kangjeng nyebut kitu, urang sing penasaran Kangjeng bisa kitu ku aing henteu. Coba diarahan atuh kudu kumaha ya sugan make udeng-udeng nu budaya. Begitu make udeng-udeng jangan tuh malah berat. Sugan make jubah tuh, subah ja Kangjeng Nabi gua kuroto ini cuma nurutan Kangjeng ieu make jubah orang hareudang. Make naon deui atuh ieu? Terus we coba ke baju kurung jahar lain tatawa sapira papaes sama papaes cak agama hate tiis kira-kira mesti ka Allah. Ya Allah. Urang hasil ngaji setahun insyaallah ke minggu hareup urang ngaji terakhir di tahun ieu. Teu kudu mawa kitab, teu kudu mawa duit. Teu kudu ge sisuk bagus ulayana ya kecuali biasa ngawuduk istiqomah. Biasakeun teh. Sika Allah tiis bakal lagi. Kumaha tiisanana? Moal lamun geus ka Allah mah. Datang orang beli motor. Lamun urang teu ka Allah panas. Budak kakarage usaha 2 geus beli motor sial teh budak. Ji, aing bae usaha ti baheula teu boga motor. Eta geus beli motor, asana guguru kajian ku kumagi. Ka Gunung Kawi ku aing. Pangelehkeun aing dibeulung ku aing motor teh. Ye, blon tuh. Aing geus ka Allah mah maha kawasa Allah. Aing mah geus kebal teh dibere tapi geus alhamdulillah sakit. Nyana mah kakarak 2-3 poe usaha geus bisa. Alhamdulillah mudah-mudahan bae bisa pakai ibadah ta motorna. Aing ngadoakeun Allah nyahoeun. Allah nyahoeun tak urang ngomong kos kitu bae sorangan Allah nyahoeun. Ya Allah ya Rabbi. Tiis tah geus dibagi-bagi ku Allah atuh meureun. Aing usaha sakitu jada sakitu ge usaha sakitu geus anggeus Allah ngabagi geus tinggal nariba bae geus alhamdulillah. Tiis kan. Ngeunah ngariung ieu teh bae dibagi berkat pas janan teu. Ieu keur carita berkat ya Pak. Atuh geus bae geus aya babagian meureun ti Allah. Aing meureunana teu kabagian padahal aing jadi hareup eta ngariung. Teu kabagian eueuh tulisan di Lauhul Mahfuz atuh tetep bae. Atuh geus bae balik teh tenang kan tiis. Tiis ulah kieu kana boga ieu geus aya tulisan meureun teu kabagian. Sareng menta tah mah. Aya ngomong kos kitu di boga imahna sareng tok-tok tarang tah mah. Hayang dikiekeun, oh emang cer kabagian, hayang dikitukeun tah. Tolol tah Ustaz blon. Atuh tiis hate ulah ngomong di hareupeunana. Masyaallah, aya ngomong di hareupeun. Emang Ustaz teu kabagian? Henteu tadi babagi bae ka kabeh. Geus kali lah geus aya Lauhul Mahfuz teh beureun teu kabagian. Lain Lauhul Mahfuz. Nu bener ya tad. Aduh. Katara bae hayang mah tetep bae ngoceh bae. Coba lamun urang tuh, nah itu paling dibere tungguan tad, dibere biasa hakur. Tapi lamun urang tetep henteu bae geus, ka imah bae geus. Tuh di sana di Allah. Waalaikumsalam. Dibukakeun lawang ku pamajikan. Teh emang teu mah berkat. Mesti ditunat teu kabagian meureun. Di Lauhul Mahfuzna eueuh meureun. Atuh geus cek pamajikan masalah geus. Lain biasana sok mawa bae henteu geus aya masalah. Menang 2 jam aya Assalamualaikum. Saha eta budak? Assalamualaikum. Buka ye. Hampura ieu tinggalin Ustaz teu kabagian berkat kan tah. Wow, loba jasa. Lamun akur mah tadi bareng lah dijinjingi ieu mah teu ka bawa. Eta mah kan 5 motor teu ka bawa cenah. 5 motor ieu waduh. Cak Ustaz engke-engke deui mah lah aing engke mah suka tinggalin bae lah. Emang dasar hayang mah hese bae. Aduh Gusti Allah. Tuh jadi geus jika Allah teh mah tiis teh geus beres ieu dibabagi Allah kabagian teu eta teh kudu plong nikmat hirup bakal. Insyaallah. Teh menghadapi bulan suci Ramadan maksud kula ka barat ka timur ge isuk bake urang ngabahas tentang puasa. Nah ieu mah tingkatkeun coba puasa urang, kayakinan urang.
minimal ulah terlalu cinta ka dunia geus dibabagi gerage ku Allah. Urang ulah nyontohan lain lalagaan seperti kieu. Urang ayeuna mah carita ngariung mah keur carita. Teu hayang ieu keur carita dongeng ngariung. Ulah dihayangan ge, dibere berkat, dibere duit ulah dihayangan ka Allah bae. Abdi bandek silaturahim deuk jikiran di ditu ka Allah. Dibere alhamdulillah, ieu keur carita teu dibere ge geus urang alhamdulillah. Ja emang ka Allah hampang. Hampang jeung ganjaran gede. Gede ganjaran nu merena ganjaranna bagus lantaran teu dihayang-hayang ku urang. Gede jeung leutikna urang narima. Ketika urang sugih ya nu ngondangna. Nah, ya mantep biasana. Encan amplopna, encan berkatna, mantep kajen kuku wage. Disejak di jero hate, datang ka ditu, berkat da leutik. Amplop la leutik. Datang ka ieu sia jasa. Sugih ku sugihna. Loon teh budak. Ku galedeg. Nyeria teteh teu bisa ikhlas lah, teu bisa plong-plongan aya bae teu bagus. Padahal urang hayang sakitu tulisanana baheula teh di alam arwah. Urang hayang sakitu, urang teu hayang sakitu, tulisan moal bisa robah. Mantak urangna nu kudu dirobah nemahna ka Allah ulah hayangna. Jak dihayang-hayang sakitu teu dihayang-hayang sakitu. Tinggal dirapihan urangna doang tah. Masyaallah karim, masyaallah karim. Tak eta teh supaya ngeunaheun ka awak urang, ka jiwa urang, ka diri urang. Geus engke ibadah ge mantep ka Gusti. Bat ieu nu batak ibadah teh husnul. Allahu akbar. Hei ngariung kudu teu kabagian berkah. Sia jasa. Nya jauh tah ngariung. Ih, teu saimbang ka ngariung. Sia keur baca iya kana budu si ka ngariung. Eta kan eta tah mawa teu husud teh kos kitu tah ieu ke contoh. Tapi lamun urangna plong Allah teu ka bawa salat moal. Allahu akbar teh mah geus ka Allah. Ka'bahna Allah roh teh. Ka Allah geus teu diomong-omong. Itu ngerenyeng jero hate. Jadi setan ge bingung ya. Setan sial ye husu jasa salat setan. Ya toelan deui ku setan. Heuy, sia ngariung. Biasa. Hei, siapa ngariung eta gede apa leutik ente tentang kumaha Allah bae. Atuh ngobrol-ngobrol kene tah kan. Jadi lawan diplongkeun nah haju kudu kumaha usaha teh mah nu kitu mah. Usahakeun ku urang, usahakeun batin teh kos kitu tah. Ieu deuk puasa urang ngaji sataun tingkatkeun maksudna keyakinan urang ka Allah. Mun teu diusahakeun ku urang moal yakin moal nambah malah abrut-abrutan. Malah ngaharepkeun pamere. Ieu mah dibere misal atuh alhamdulillah gerak Allah ulah ngarep-ngarepna. Modal contoh tadi tah. Ih, tahun itu kabagian tahun ini saha sih nu ngondisikeun di kabupaten dilaporkeun ka aing sia. Teu kadeuleuan meureun pan aing kiai. An aing teh ustad, aing teh tokoh. Batur bae ka aing nganggap kok bupati henteu. Saha sih? Eta blon. Ulah kitu tah teh. Ulah biasa. Tau camat teu mere bingkisan. Teu beres si camat teh. Dipecat gitu gua. Emang siapa bisa mecat? Ayo keur carita. Kau barat ka timur teh maksudna hate urang lempengkeun ka Allah. Tanpa suzon, tanpa nyin goreng, ka pabareta lain titah goreng jeung lain titah ngamusuhan lain akhlakna urang ulah resep. Atuh kajalobana mah kadang anak urang nu jadi DPR. Atuh kadang-kadang tatangga jasa sapagerejeung. Ya tuh biasa bae. Geus urang ulah kieu deui. Bener teh budak sajan tarawih atuh ulah. Atuh biasa bae wayah tarawih urusan bener jeung teu bener urusan nyana ngan urang ulah ka babawa. Ji betek kula mah akur bae ge. Wayah ngomong-ngomong bae keras wayah nyana datang mah atuh akur bae.
sebabna atuh jelema nya yang bener atuh biasa bae jeung nu sakumaha ge aku urusan akhlak urusan nyana silaturahmi urusan nyana hayang deket hayang bener hayang minta petunjuk atuh tuduh keur carita ngaji atau memang bangkawarahnya nama teu bener biang teu benernya nama lain deui keur ngaji caritakeun akhlak bokrokna ketika gana datang mah atuh ulah dibabawa kos kitu mah atuh nyana silaturahimna yang nyambung atuh ja Allah ge bener neuleukeun nyana maksudnya atuh tinggal kos kitu bae teh ieu urang sok babawa kajian lawang kurang gitu lurah teh hayang teu beres dek bener kumaha atuh salat ge ka babawa Allah sial ka lurah datang ka aing goblok geus itu malah ondo atau kos kitu salat ulah plongkeun bae. Ya Allah jadi ngeunaheun teh ya urang tinggal sababaraha lengkah deui urang bakal menghadapi Ramadan anu agung urang supaya aya perubahan dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu mun hayang menang Lailatul Qadar gampang baca bae Quran sapoe sapeting sakali tamat jadi 30 poe 30 geus wadoh teh wadoh geus ku moal-moalna berarti ku moal-moal geus ku moal-moal aduh Gusti Allah aku saja ada Allah eta ieu mau dipikir ya kan kiai ona misalnya boga pengajian gitu kan biasa boga kegiatan ieu nu di imah anu geus rada kolot teu boga pagawean naon ieu teu boga atuh ceuk aja bani maca Quran itu tadi maca Quran pagawean di sawah teh di toko jeung teh di warung jeung saya anak aju aya ka kantor atau emang tileutik kitu kantor ijazah teu boga nun teu boga ngantor ka mana tuh eta nungguan paet atuh bandingan kitu subuh tuh misalnya tunduh saya sekedeng ke udang duha maca Quran dan zohor saat zohor ke maca Quran di keur carita teu boga pagawean menang 2 poe cek nyana betah ye itu ka imah itu nyokol remote sakedeng teh dideuleu udah ngawih neungeunna eta aju aya incuna mah ini mah nyanyian Ramadan bah oh nyanyian Ramadan iya gambusan gedekeun saya 3 gede poho maca Quran kan 2 poe nonton kos itu mah datang ka anggeus kolot bayarna lah coba robah sakedeung deui panu kolot mah umurna malakal maut ge geus tangga deui kalau deuleuh ka nyana deuleuh kalau jejeta aja tere sakedeung udah nonton TV keneh bae malakal maut geus tangga bae kalau sakedeung deui nyana deuleuh deui sia tuh budak jangan nonton TV keneh bae deuleuh kalau nah dikerekep sae ku aing geus kadeuleuh aja ku malakal maut asal geus ompong bae gitu. Iza jarah harubian fa aslama thumma mata bil jurhi fala dhamana Iza jarah murtadan fa aslama thumma mata bil jurhi fala dhamana Iza jaraha abda nafsi fa'taqaz summa mata bil jurhi fala dhamana jadi 3 masalah mun ku urang dimasalahkeun jadi 3 qadiyah lantaran aya ao eta ceuk ahli mantek eta geus aya maniatul jam'i aya maniatul khulu aya maniatul jam'i wal khulu tuh adat eta teh kitu ngaranna mun urang nyaritakeun dina mah huruf atok tapi urang lompat bae ka mantek ngaranna adat eta keneh ngan jadi bae qadiyah kos kitu teh tah
geus qadiyah eta ngaranna nu kos kitu qaedah teh qadiyah kulliyatun yutarafu ahkamu juz'iyatiha ge bakal kanyahoan ku urang juz'i geus urang hiji qaedah bisa ngerampid kabeh sebab qaedah mah eta adalah qadiyah kulliyah geus make hukum kulli jangan hukuman juz'i antek tah teu meunang ayana hukum juz'i dipake ka hukuman kulli al hukmu bi hukmin juz'in ala hukmin kullin itu mamnu kecuali bab istiqra ngan istiqra teh teu meunang sambarangan teh artina kieu mana nu kudu di istiqra jeung mana henteu bab naon urusan naon eta teh kudu dirapihan kos Imam Syafi'i deuk ngaistiqra urusan haid dipanggil awewe ade sia haid sabaraha poe abdi sampai sapeting sia sampai sapeting oh iya abdi genep peting ya 7 ya genep ya 7 oh iya abdi 15 ya 15 oh atuh geus sakitu sugan nyana ka Eropa sugan ka Australia atuh teu tanyana oh berarti setiap awewe pasti headna kabagi 3 aya nu sampai sapeting aya anu genep peting atau 7 peting aya anu 15 peting salian teh eta berarti getih eta adalah getih penyakit lain head istihabah berarti eta nyangga hukuman sadunia sepanjang masa nu ditaliti nama juz'i geus hukmin juz'iyyin ala hukmin kulliyyin istiqra nu kos kitu ngaran puyang si bawa kali geus puyang ya heueuh tapi aya nu kaluar engkena aya nu kaluar tah ketika nu kaluar kumaha kos hewan kitu teh hewan ge kullu hayawanin yuharriku pakahul asfal indal mudgi ngan istiqra tah coba cokot coba manuk gitu manuk bener nu ieu ayam bener nu ieu nyapek nate nu ieu jelema teh nu gerak-gerak nu handap jijah heueuh jah coba ayo taliti coba naon we kebo ge nu handap tilok aya nu luhur pan nu ngagaya mah handap bae kan sapi bener ye geus ditaliti seluruh hayawan luhur handap berarti nu handap orai sarua lauk ke sarua geus batu kullu hayawanin yuharriku pakahul asfal indal mudi seluruh hayawan ngarobahkeun cangkem nu handap nalika ngamamah nalika ngagayem eta geus jadi qadiyah kulliyah meunang istiqra jol bae buaya orang di deuleu buaya jeboy luhur cak buaya aing mah teu asup ka qaedah eta bego cak buaya teh aing mah nu luhur buaya mah luhur buaya mah luhur terus bayawak cak bayawak aing luhur tanyeun qaedah kubata istiqra tah ngaranna kan batak singad eta yang ngaji make otak ya nu kos kita mah nu kamari mah make dengkul make otak geus sigade lamun aya hukum nu make hukum juz'i jangan hukuman kulit taliti besi tigesle aya syarat engke kumaha syaratna ieu keur bayangan we hese ore ngaji Masya Allah Imam Syafi'i mah jadi hukum sepanjang masa diakui ku seluruh ulama tapi ketika nu lain-lain konte persyaratanana kurang geus tingali dina istiqra aya sabaraha persyaratanan nah geus nu biasa mah kullu insan hayawan sakabeh insan pasti hayawan moal aya insan lain hayawan moal kaluar sifat insan tina sifat kahayawanan jelema mah kabeh hewan nu aya di Asia hewan nu aya di Amerika hewan nu aya di Australia hewan bae kabeh cenah aya di Tangerang mah eta mana jelema make jas teh lain hewan lain manusia teh patung teh mah patung bule teh mah orang Amerika wetung Amerika make baju koko make kopea make atlas siap budak sekurang atuh contohna ulah orang bule kayaknya orang Banten kayak gitu tah ieu mah pan foto bule
dijelek urang teu pantes tah mah bule mah kudu make lepis ka kaos mercet kacamata hideung make pet eta kakarak bule ieu mah bule make atlas make baju koko pantes emang kadeuna bari dipake ku urang kendal mang paleja eta mah ngaranna ge promosi lain jelema teh mah atuh jelema mah hewan mah kulu hayawanin jismun kulu jismin utaharikun bil iradah terus bae teh eta lah ilmu mantek ieu keur carita bongan ka pangijing awewe geus aya 3 geus nomor kahiji Zaid ngabacok si James kafir Harobi orang Amerika bacok punyana bohewel waduh geus diangruh punyana huae hua panas geus aya nginum bae tanda lamun jelema geus aya nginum bae teh bae lamun urang boga panyakit geus aya nginum bae siap-siap tah geus geus siap-siap bae pokona asal geus aya nginum bae geus bae pokona ulah loba omong tanda bahwa di mana-mana urang boga penyakit hayang nginum bae geus ulah aya harepan urang katembak hayang nginum bae urang kabacok hayang nginum bae atau penyakit panas hayang nginum bae atau urang boga kencing manis geus hayang nginum bae geus geura wasiat geus geura wasiat tah mah sebab cairan berarti kurang asal geus cairan atuh geus rapat kan kaluar roh teu betah cak roh teu betah ing jero geus indit aing terang digasi aing ka ditu ka alam akhirat tuh teu betah asal hayang nginum nah ieu ge si James teh geus ngeunaheun jasa geus nginum deui menang hidayah lantaran tatarina nyana di Indonesia na bergaulna jeung ustad-ustad akhirna asup Islam si James teh asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah geus cenah asup Islam menang 5 atau 6 poe pae tah ieu nu jadi masalah mah jada pae geus ngeunaheun bae teh di kuburan nikmat teh mah geus lantaran geus jadi Islam bersih jasa ieu tadi Zaid nu ngabunuh tak kudu kisos apa teh sebab kerdingannya ngalakukeun pembunuhan terhadap si James eta teh dalam keadaan Harobi pan kafir Harobi memang paehaneun kuari mah nyana teh asup Islam kuari asup Islam mun nyana ngabunuh orang Islam pan kena kisos mun ngabunuh kafir Harobi mah pan henteu lantaran teu mukafaah kan wajib sote kisos kudu mukafaah Islam pada Islam ieu mah henteu lantaran kuari asup Islam sote baheulana mah Harobi apa kudu dikisos fala domana Zaid bebas teu kudu katempuhan sanajan nyana geus asup Islam aya Ki Umar melanjutkan kuliah ke Yogyakarta aipra gaul jeung Kristen kabawa ku pergaulan nyana teh murtad naudzubillah min zalik murtad kuari teu percayaeun pangeran teh Allah teu percayaeun bahwa kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah percayalah nyana mah Yesus Kristus dicabut hidayahna ku Gusti Allah dibunuh dianiaya ku Ki Khalid jeger bae bohewel panas luar biasa nah nyana salagi keur sapoe 2 poe 3 poe ngangruh kana penyakitna asup Islam kuari sageus asup Islam meunang 5 poe hae apa katempuhan teh Ki Khalid fala domana teu kudu katempuhan atawa Khalid termasuk abid Ki Zaid kemudian dibohewelan ku Ki Zaid aipra kata abid sanggeus tadi bohewelan teh merdeka sanggeus merdeka pae fala domana sebab teu mukafaah ketika menganiayana wa qila wallahu a'lam.